Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampiku sadaya kadang wargi, sok sanao sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-38. Ari Prabu Dongkar, sainditna ti imah cep danu teh kebat bae Surawak suruk sarta bebelasatan di awang-awang. Sigana maah saluyu jiung kekecapan nu samemehna, nyatana rek sagancangna ngajug-jug Dewi ke anagarana. Sanggeus lumayan lila ngawang-ngawang dina wujud haseup anu lumayan kandel, antukna maah Prabu Dongkar nyirorot, persis pisan sanggeusna aya di luhureun amparan hiji rawa. Seot, Jek. Sanggeus robah Dewi kana wujud buta teh, Prabu Dongkar ujug-ujug geus aya di hareupeun wangunan karaton anu agreng tur pohara pisan badagna. Sok sanajan ari di alam manusia maah harita teh keuruan cipeuting, tapi di eta patempatan maah kaayaanana teh estuning caang. Tapi, beda jeung caangna cahya panon poe maah. Rata Dewi, tetempoan oge belum dataya tatangkalan hiji-hiji acan, ngan pedah, tetempoan teh rada kawatesan ku haseup ipis sarupaning halimun anu nyimbutan. Dua prajurit anu kasampak keur jaraga deu keut lawang gerbang, langsung pati ngaracong nyembah mangsa nempo Prabu Dongkar teh. Unggal madap geus dijaga. Prabu Dongkar rutret ka dua prajuritna. Geus, Kanjeng Prabu. Unggal juru karaton dijaraga kuduaan. Teu ka raja teu ka babaturan, sarua bae ngomongna teh ku basa anu garihal. Alus. Tingkat keun kawaspadaan. Waspadalah, waspadalah. Siap, Kanjeng Prabu. Geus kitu maah kebat bae Prabu Dongkar ngalengkah keun sukuna, kalayan mamayang orok ku hiji leung-leuna. Dua prajurit anu kabagian ngajaga panto, sanggeus raringku heula teh guragiru muka keun panto karaton. Pohara jangkum tur badagna pantona oge, da bubuhan kasebutna karaton bangsa buta. Kojengkang, Prabu Dongkar asup, sarta kebat murukana hiji panto. Barang berai panto dibuka, Prabu Dongkar dibagiakeun ku puluhan wanoja ti bangsa manusa, anu pohara pisan gareulisna. Anu diseba-seba keun tea sigana emah eta puluhan wanoja teh.
Sawareh marangku orok, sawareh Dewi maah ngarasubut, anu geus lelengkah halu jeung enu karek bisa ngorondang. Biasa bae, kabeh oge jeung raga badagna. Sigana, ari jasad anu kungsi dikuburkeun di alam manusia maah ngan saukur mamalihan, boangan saukur gebog cau, atawa teuing sabangsaning tatangkalan. Nurmi, bagian maneh anu ngasuh ieu orok maah? Prabu Dongkar ngareret ke ahiji wanoja. Mangga, Kanjeng Prabu. Wanoja anu disebut Nurmi gancang nyampeurkeun. Sanggeus mikeun orok maah kebat bae Prabu Dongkar ngagegak muruh hiji panto. Brai, panto dibuka keun. Kasampak keur aya welasan buta anu keur dariuk ngawujud buluudan, di hiji rohangan anu pohara pisan ubluk ablagna. Welasan buta anu sigana maah minangka abdi dalam kerajaan, langsung narangtung sarta rarengkuh mangsa datang Prabu Dongkar teh. Kumaha, geus karumpul kabeh? Prabu Dongkar rutret ka anu diajak nyaritana. Geus, Kanjeng Prabu. Ukur sikala sande anu teu milu ngariung teh. Hiji buta nembalan, ngawakilan anu sejena. Naha? Keur nyeri dieu teung, Kanjeng Prabu. Era cenah sok hitut wae. Eo, si eta mah geus ngalebok nanahaon atuh eta mangkeluk teh. Taya anu nembalan. Kojengkang, geus kitu mah Prabu Dongkar muruh hiji korsi anu dijiuna tina sarupaning batu. Ge, nyang hareup ka welasan abdi dalam anu tibang alan diprek ngawujud buludan. Ari sakabeh prajurit geus dibarejaan. Prabu Dongkar rutret Dewi ke anu diajak nyaritana. Geus, Kanjeng Prabu. Kabeh oge geus dipantah keun sangkan carincing pageuh kancing, saringset pageuh cawet. Babasaan ti mana eta teh? Kehet? Saringset pageuh iket, lain saringset pageuh cawet. Tah eta maksudna maah, Kanjeng Prabu, ngan pedahui poho Dewi. Barina oge teu kudu loba lege, make jeung hayang make babasaan sagala ari teu beguk maah. Hayang ngamumulai basa sorangan wi ari satadina maah, Kanjeng Prabu. Mau geus sok loba nembal, siah. Langsung jempe buta anu cikeneh nyarita teh sanggeusna disentak samodel kitu maah. Perkara pihak walanggeni teh, kumaha lamun boga maksud rek nyerek urang sararea. Prabu Dongkar rutret Dewi pikeun anu kasakitu kalina. Lawan, Kanjeng Prabu. Kajian musnah tibatan hirup aya dina kumpungan bangsa manusia maah. Heuh, Kanjeng Prabu. Manusia mah bisa leuwih telenges batan bangsa naon-naon oge. Sapuk dewek oge. Sarua, ngaing oge sapuk pisan.
Teu sudi abrig-abrigan ari kudu turut tumut ke bangsa manusia maah. Ngadinge pating celeng keungna abdi dalam anu samodel kitu, Prabu Dongkar maah tibang rutret, sarta pikeun sakedapan maah ngan ukur umbut-umbutan. Dina mangsa anu sarua, teu pati jauh tina amparan rawa anu minangka wewengkon karajaan anu dipimpin ku Prabu Dongkar. Dua cahya beur nyirorot ti awang-awang, nutur keun hiji haseup anu nutup panghiulana. Seot, Jack, Jack, Jack. Sanapakna kana lemah teh, haseup jeung dua cahya beur meh bareng rarobah wujud. Tetela geuning, anu hiji maah tayalian salah sahiji prajurit buta anu samemehna adu hareupan jeung-jeung si jemblong katut dua baladna. Ari anu duaan Dewi maah, nyatana dua makhluk anu aya di pihak Walanggeni. Prajurit buta dirantep palebah beuheungna. Sumutna oge diwewelan ku bebendul sarupaning tambaga anu aya talian, sarta talina dibeulit keun ka apunduk. Oh, di dieu ngajeredogna teh. Gancang pariksa, ceuk jirim anu nyekelan rantai ka anu jadi baladna. Anu diajak nyaritana maah tibang unggeuk, sarta langsung bae ngojengkang ngadeu ke hutan sisi rawa. Go, ngadon cingogo bari neuteuk beungut rawa. Teu lila kituna teh, buragiru Dewi ngadeu ke hutan baladna. Teu pati sidik, kahalangan ku pepedut, ceuk nu cikeneh ngadeu ke hutan beungut rawa. Tapi, hari kelemeng-kelemengna maah aya. Aya, ngan teu pati sidik. Keun bae, nu penting maah geus puguh tempat nawi, da pancen urang maah kur sakitu. Seot, seot, Jack, Jack. Keur kitu, teuing ti mana datangna, ujuk-ujuk pating jelegedeg dua prajurit buta. Nepi ka pating ngarenjak dua makhluk utusan ti Walanggeni oge. Burinyai, belesat. Teu mikir dua kali sigana teh, langsung bae dua makhluk utusan Walanggeni maah rarobah wujud jadi cahya beurum, sarta anu saterusna maah pating belesat ninggal keun eta patempatan, ninggal keun prajurit buta anu masih keneh di talian. Buahaha, sariu daunku urang maah, anu cikeneh datang ngareret ka baladna. Buahaha, heueuh, dasar eueuh boolan. Kojengkang, geus kitu maah buta nu dua ngadeu ke hutan buta anu di talian beuheungna. Aeu. Buta nu dirantep beuheungna pepetah hayang dileupas ke untalina. Buta nu hiji, gancang memetot rantai. Tapi pageu, rantai teh hese di udarna, malah anu di talianana rek kacekek. Engke wilah di ditu. Hese, Buta nu di talian tibang unggeuk. Sanggeus rarobah wujud jadi haseup maah, tiluanana pating selesep kana jero rawa. Jelek. Teu lila antarana,
Butan wutilu geus jugjek Dewi di hareupeun wangunan karaton. Kunaon si eta? Tanya nu jaga di lawang gerbang. Dibarengkos ku pihak musuh. Teu sempet tatanya Dewi, sabab nu tiluan kaburu patingko jengkang muru ke awang wanan karaton. Kunaon si eta? Tanya nu jaga di panto karaton. Lah, kepo. Buru buka pantona, aing rek madep ka Kanjeng Prabu. Tibang bogodek nu jaga panto karaton maah, sarta anu saterusna guragiru mangmuka keun panto. Gancang bae anu tiluan muru ka hiji rohangan, nyatana rohangan anu keur dipake musawalaku Prabu Dongkar. Rohangan utama karaton sigana maah eta teh. Mangsa panto dibuka keun oge, Prabu Dongkar jeung welasan abdi dalam maah langsung pating lalio, sarta kurang kerum niu teu prajurit buta anu biu heungna di talian. Sia geuning geus mulang, ari anu sejena ka amarana, tanya Prabu Dongkar, sanggeus anu tiluan dareku di hareupeunana. Ew, buta anu diwewelan tambaga ayu bari pepeta. Leupas keun heula tali jeung pangwewelna, Prabu Dongkar mere parentah ka anu duaan. Hese, Kanjeng Prabu, tadi oge geus dicobaan. Beleguk, siah. Hari kitu, kapanggih ti mana si eta teh? Diwates karaton, Kanjeng Prabu. Tadi teh dibawaku 2 dedemit. Tapi, langsung kalabur basa disampaurken teh. Sari uneun sigana maah, buahahaha. Heu, langsung barirat, Kanjeng Prabu. Buahahaha. Goblok dasar bareleguk, siah. Langsung ariureun seurina anu duaan maah mangsa disentak samodel kitu kundu jadi rajana teh. Kunon, Kanjeng Prabu? Kunaon eta dedemit anu duaan teh telik sandi ti pihak walanggeni, beleguk. Pasti ieu si ontoho teh geus dipaksa pikeun nuduhkeun karajaan urang. Lain ditarewak sia maah, malah diantep kabur. Prabu Dongkar nepi ka atu tunjuk sarta jejebris, siga anu pohara pisan ke uheule-unana. Dasar arodop sia maah. Heu, beleguk teh bea karep. Si borokokok, siah. Sababaraha abdi dalam pipilueun pating celengkeung milu nyarekan. Tibang bisa tarungkul anu duaan teh sanggeusna ngalartieun kana kaayaan maah. Kumaha atuh ari geus kieu, Kanjeng Prabu? Hiji abdi dalam niuteu prajana. Saluyu jeung anu geus dibadamikeun samemehna, sayaga keun wisa kabeh kakuatan, urang ngalawan sok sanajan kudu nepi ka atu tumpuran. Ura, tembal Prabu Dongkar tandes kacida. Ura, welasan abdi dalam meh bareng pating jorowok, sarta ngacung-ngacung keun peureup, kalayan katembongna siga anu sarumanget pisan. Dina mangsa anu sarua, ari 2 makhluk utusan walanggeni maah harita teh masih keneh bebelasatan lir pasusul-susul di awang-awang. Lila pisan lalampahan anu disorang teh, mangsa wanci geus rek manjing pisan ka subuh, anu duaan karek nareti ka aluhureun wangunan karaton walanggeni. Seot, 2 nana meh bareng pating sirorok nembus suhuhan, sarta ujuk-ujuk jek-jek di hiji rohangan. Rek naraon, tanya salah seorang prajurit anu keur ngajagaan hiji panto. Kaula rek mere laporan ka Prabu Ruswana. Enya, rohangan khusus para gireu-reuna Prabu Ruswana sigana maah eta rohangan anu pantona keur dijaraga ku 2 prajurit teh. Keur meujuh natalibra, bisi bendu. Engkewi lamun geus beurang. Ari kitu, rek nepikeun perkara naon? Kaula duaan geus rengseng ngalaksanakeun pancen, nalungtik patempatan kerajaan si Dongkar.
Oh heuk, ari kitu maah, engke ku kaula di tepi keun. Sanggeus silih heret heula, antukna maah eta dua makhluk meh bareng rarobah wujud jadi cahya beureum, sarta anu saterusna maah ngariles ninggal keun eta rohangan. Karajaan naon, jeung saha deuwih anu ngaranna si Dongkar teh. Prajurit nu hiji niu teup balad jagana. Teuing, karek ngadenge kuring oge ari perkara eta maah. Ari perkara karajaan urang anu rek ngagempur watu bolong teh, maneh geus apal? Aya wibejana maah. Tapi da moal langsung nyerang cenah maah, rek ngutus heula tilu prajurit nu alanyar tea, pikeun nepikeun heula surat ti karajaan urang. Oh, sih naon teh lah ngaranna teh? Si Oremun teu salah maah, nya? Si Kurai. Ari nu duaan dewi maah teuing saha, caannya ho kuring oge. Heu si Kurai. Paluhung elmuna cenah maah tiluanana oge. Heu meureun matak meunang kapercayaan ti karajaan oge. Wanci peuting geus ganti ku beurang, kaayaan alam geus bener-bener caang. Dina mangsa harita, Prabu Ruswana maah karek kaluar ti rohangan khususna, kalayan geus mamake jubah sarta mamake makuta anu jadi ciciren kalungguhanana. Naha maraneh keneh geuning anu jaga teh, ari anu sejenna teu daraek giliran jaga. Prabu Ruswana maah rada kurang kerung mangsa rutret ka dua prajurit anu harita keur jaraga teh. Ampun, Kanjeng Prabu. Maksakeun neraskeun jagawi abdi duaan teh, da aya dugi keuneun ka salira. Perkara naon? Barabat weh salah seorang prajurit nepikeun omongan dua makhluk, anu daratan dina mangsa samemehna. Oh, alus. Marane duaan geus ngalaksanakeun pancen kalayan pinuh ku tanggung jawab. Minangka pangajen ti kaula, mangka maraneh duaan meunang rareureuk heula mancen salila tilu pauting. Waduh, hatur nuhun pisan, Kanjeng Prabu. Heu. Jong ieu deui bagi ratawi kuduaan. Prabu Ruswana ngasongkeun kanjut kundang. Nepi ka pohara pisan baru ngaheunana prajurit anu duaan maah mangsa nampa hadiah tinu jadi rajana teh. Sanggeus meunang parentah pikeun ngabejaan dua prajurit anu sejenna pikeun giliran jaga maah, antukna duanana gancang amitan, sarta gura-giru pating laleos ninggal keun eta rohangan. Ari Prabu Ruswana, saleosna dua prajurit teh kebat bae muru ke arohangan utama anu aya di eta karaton. Kasatan sareng kajaan mugia tetep kanggo salira, Kanjeng Prabu. Saasupna ke arohangan utama karaton teh, puluhan abdi dalemeh bareng narangtung sarta pating celengkeung, ngabagiakeun rajana nu anyar datang. Prabu Ruswana tibang unggut-unggutan kalayan paniutup anu pinuh ku wibawa.
gek, dina kursi kalungguhanana. Nu sejenna oge gugek Dewi dina pangdiukanana sewang-sewangan ari geus kitu maah. Kipatih, sina maradep tilu prajurit anyar anu rek diutus ka Watu Bolong teh. Prabu Ruswana ngareret ke anu jadi patihna. Unjuk sumangga, Kanjeng Prabu. Henteu ari indit maah, Kipatih malah marentah Dewi ke asalah saurang abdi dalem, pikeun neang prajurit anu dimaksud ku Prabu Ruswana. Anu meunang parentah gancang ngagugu, ninggalkeun eta rohangan kalayan semu Buragiru. Mangkuranda geura sambat dua makhluk anu diutus pikeun nalungtik kerajaan Sidongkar teh. Prabu Ruswan ngareret ka salah saurang abdi dalemna. Unjuk sumangga, Kanjeng Prabu. Sanggeus ngomong kituna teh, reup, abdi-abdi dalam anu disebut Mangkuranda meureumkun sapasang panonna. Diwirna oge ketembong semu kunyam-kunyem, tayohna maah keur mapat keun jangjawokan. Burinyai, jelek. Teu lila antarana, di hari ukueun Prabu Ruswana ujuk-ujuk pating jelegedek dua makhluk, anu diutus pikeun nalungtik kerajaan Prabu Dongkar tea. Sanggeus nyerembah heula, gek dua nana dariuk. Kumaha perkara kerajaan Sidongkar teh? Prabu Ruswana rutret ke anu duaan. Parantos kapaluruh, Kanjeng Prabu. Nanging, buta anu nganteur keunana maah teu tiasa kacandak Dewi, margi kabujeng aya dua buta anu jaraga. Bisaun make basa nu hade geuning ari eta makhluk maah. Alus. Perkara buta anu teu bisa kabawa Dewi maah sabodo teuing, da engke oge bakal kacerek Dewi. Sumuhun, Kanjeng Prabu. Mangkuranda. Jalamarta, jeung anjeun Dewi, Kipatih pingpin pasukan goib, pikeun ngajorak kerajaan Sidongkar. Ajak nyarita hiulawi. Lamun embungun, paksa atawa binasakeun, sarta hancurkeun karajaanana. Prabu Ruswana rutret ke anu tiluan. Unjuk sumangga, Kanjeng Prabu. Nu tiluan meh bareng nembalan. Sanggeus puguh parentah namaah, Buragiru bae anu tiluan pating laleo sejanohonan parentah tinu jadi rajana. Meh bareng pisan jeung kalawarna Kipatih katut anu sejena, si jemblong jeung dua baladna oge pating kurunyung nutur keun abdi dalam anu neangna. Waktosna seep. Caat hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarpuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangukeun Amjar lawan Raja Bangsat sareng Rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.